Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudroh sareng irodah manteuna dugi wanci ayeuna urang sadayana masih dipaparinan kesempatan hirup. Ku urang tiasa nganikmati tina sesa hirup urang. Kurang tiasa ngamanfaatkeun tina sesa umur urang. Daya sanes pikeun ngabdi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ku kajian rutin ngemis ya. Mudah-mudahan niat lengkah oge hadirna urang di majelis janten wasilah pikeun ngarai rahmat oge magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Ayat anu nembe kusim kuring di aos dina muqaddimah kaunggal dina ujung ayat 14 Surat Ali Imran dilajeng ku ayat 15 na. Ayat anu nembe didugikeun mangrupakeun penjelasan ka urang sadayana tentang perkara-perkara anu memang leuwih utama tibatan kabagjaan, kamewahan, atanapi kaindahan duniawi. Saur Allah Subhanahu wa taala dina ujung ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalika mata'ul hayatid dunya. Tah eta teh mangrupakeun bentuk-bentuk tina kasenangan dunia, kabagjaan dunia. Saparantos Allah Subhanahu wa taala ngabeberkeun tina bentuknya kabagjaan dunia, kasenangan dunia nu memang naon diboro, diburu, dipikahayang ku manusia. Dina awal ayatna Allah Subhanahu wa taala ngadawuh Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah ya. Di antara naluri manusia resep boga kahayang ngudag-ngudag naon rasa cinta ya. Karena syahwat nu dipikahayangna para wanita lawan jenis, istri resep ka pameget, pameget resep ka istri. Wal banin nu kadua pala putra ya. Nu katiluna sareng Allah Subhanahu wa taala naon ya. Nu diburu dipikahoyong ku manusia teh al qanatiril muqantarah, harta anu loba. Tadina ieu ayat Allah ngagunakeun al qanatir jama tina kata kintor ya. Harta yang berlimpah upami urang ningali dina terjemah. Tapi kunaon Allah tengah gunakan istilah al-malun kasir ya. Harta anu loba gitu nya. Tasek saur ahli bahasa al-qintor atanapi al-qanatir ya. Ya sebagai bentuk bahasa
nunjukkeun bangsa Arab baheula nya dari segi bahasa nalika jalma ngabogaan harta anu kacida seueurna nya biasana gunakeun kata al-qintor atawa nepi al-qanatir ya ai al-qintor teh ieu teh nya bahasa atanapi punten nilai ya mata uang emas saur para ulama al-qintor teh sami sareng 1000 dinar ya bener 1000 dirham ai sadirham teh ya 4,25 gram emas nah pami dikalikeun mangga ku ibu nya Bu janten sabaraha sekitar 4,25 kilo emas ya murni ya kali 2.200.000 gitu penten Bu sabaraha lah loba tah kitu ya. Loba pokona mah nah bentuk harta nu dipikar cinta dipikar sabtu naon ad-dahab al-fiddah al-khailil musawwamah al-an'am wal hars ya. Emas perak tangtos ya Bu para ibu para akhwatnya anu dipikar hoyong teh naon istri pameget eta mah Pak para wanita ini hoyong teh naon meser emas itu nya perak nya kendaraan mewah bumi anu sae tanah anu lega ya, tatanen ya binatang tapi sar Allah Subhanahu wa taala naon-naon nuku Allah disebatkeun nembe teh mataul hayatid dunya ngan saukur kabagjaan kasenangan di dunya tah gitu Bu. Sar Allah wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah husnul ma'ab adalah tempat pangbalikan anu hade. Jadi naon nuku urang diburu tadi nu diudag dipika hoyong teh eta teh ngan saukur bentuk kemewahan, keindahan dunia. Ya, hanya sekedar kemewahan dunia. Tapi dasar Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos eta teh bentuk kemewahan, ya, keindahan, kesenangan dunia, di dinya teh ngandung kahadean, kasaean, ngandung kautamaan. Lamun memang ya, benda-benda nu tadi disebatkeun teh tiasa dimanfaatkeun dina raraga dina jalan kasaean nya Pak. Dina jalan anu bener ya. Teu ngajadikeun naon disebatkeun udag tadi teh naon jadi ngalaleikeun tina kewajiban poho ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Teu ngalarang Allah anjeun urang sada jadi jalma beunghar. Betul Pak? Ya harus memang kita jadi orang kaya. Bagaimana kita bisa ibadah haji kalau tidak punya harta? Bagaimana kita bisa infak zakat kalau tidak punya aktivitas ya, perniagaan? Terus Pak, ngan saukur naon? Salat sunat, ngaji di masjid, tinggalin ibadah teh. Maka seru para sahabat ya, dahaba ahlud dusur cenah. Kami mah cenah jalma-jalma anu miskin tinggalin masalah amal teh ku jalma-jalma nu beunghar cenah Pak. Kunaon gitu? Nalika kami salat jalma beunghar salat ya. Nalika kami puasa jalma beunghar puasa. Tapi nalika jalma beunghar ibadah haji bisa sedekah infak sementara kami teu bisa. So Rasulullah kumaha Pak? Hayang apal anjeun pahala anu bisa ngaleuwihan ti eta. Nah, cukup keur anjeun naon dzikir saatos salat. Istighfar 3 kali ya Pak. Terus subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali ditutup pamungkas 100na la ilaha illallah tahu. Lamun ibu urang sadaya ngadoa sareng setina salat seperti kitu, maka pahala ibu bapak urang sadaya bisa ngeleuwihan ti jalma-jalma nu ibadah haji sedekah ku hartana. Tapi saur sahabat, kumaha lamun nu beungharna nu sok sedekahna ge sami ngadoa kitu, angger kami jalma nu miskin tinggalin masalah amal teh. Ya, berarti masalah ieu mah geus teu bisa di anolir deui cepentenya Pak
Nandakeun naon Pak? Tuh peluang bagi orang-orang yang memiliki harta yang lebih daripada kita ya, dalam masalah amal lah gitu. Tapi sir Allah ya, keun eta mangan saukur kabagjaan dunia, nu penting ulah ngalalikeun anjeun ya, ulah ngajadikeun benda-benda tadi hal-hal anu tadi teh jadi peluang dosa tah eta. Maka di ayat 15 Allah Subhanahu wa taala ngalanjutkeun, qul a'unabbiukum bi khairim min dalikum. Bejakeun ku anjeun Muhammad, a'unabbiukum naha anjeun hayang dibere nyaho ku kami, bi khairin kunu leuwih hade min dalikum tina perkara-perkara tadi. Tah, Pak. Bu, ibu hayang uninge langkung sae tibatan bumi anu mewah, tanah anu lega, harta anu numpuk melimpah. Hayang Bu? Tah ieu teh Bu informasi. Tingali Allah ngagunakeun a'unabbiukum. Ieu teh bahasa istifham, kalimat istifham takriri. Naon maksana istifham takriri? Bentuk pertanyaan anu memang sebagai penegasan dan tidak butuh jawaban. Tapi negaskeun kangge urang tujuanan naon supaya narik perhatian. Bapak hoyong uninga, ibu pingin tahu? Nah eta teh bentuk penasaran ka objek anu diajak nyaritana. Nu kadua tinggal ngagunakeun bi khairin kunu leuwih hade cenah Bu. Sami ya ge ungkapan sebuah kata anu masih samar Pak, anu teu tiasa ditangkap, dipahami secara hakiki ya Pak. Naon maksana Ustad? Lieur cenah. Oh. Naha anjeun hoyong uninga ya. Nu leuwih hade tibatan anu disebatkeun tadi. Nah, kan itu masih samar Pak. Apa yang lebih baik dari yang disebutkan Allah tadi di ayat 14? Tanah lega teguna nya, bumi nu sae lah kitu sami, harta nu loba seur Allah aya nu leuwih hade, tah teh bikin penasaran ka urang Pak ya. Maka ningali Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun bi khairin sesuatu yang lebih baik dari itu. Naon maksudna? Nah, tah ieu teh nya Allah Subhanahu wa taala ngajarkeun, ngainformasikeun ka urang ngalangkungan Rasulna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bejakeun ku anjeun Muhammad ya. Nah anjeun hayang dibere kabar ku kami ya, ka aranjeun nu leuwih hade tibatan naon nafsu syahwat tadi apa hubus syahwat. Maka dina salajengna Allah dina eta ayat Allah ngalajengkeun lil ladzina taqau inda rabbihim jannatun. Ternyata kangge jalmi-jalmi nu tarakwa di sisi Allah, di sisi pangeranana naon Bu? Jannatun, aya surga. Nah, iya Pak. Berarti apa yang lebih baik dari itu? Ternyata ada surga yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Ya Bu. Lilladzina taqaw. Bagi orang yang bertakwa. Jadi ternyata 5 hal tadi pun dan 3 hal tadi, harta nu loba, kendaraan mewah cek paripaosna, pala istri, pala putra gitu ya Pak. Tak senilai, tak sebanding dengan apa? Surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan memburunya. Siapa yang memburu surga tersebut? At-taqau, yakni orang-orang yang bertakwa. Makana jalmi nu takwa mah Bu, sanes hartina jalma nu miskin, jalma nu juhud lain jalma nu cinekul wae di masjid tanpa bekerja aktivitas dunia sanes. Tapi yang dirinya tidak diperbudak dengan harta dunia. Jadi orang yang bertakwa bisa memposisikan diri, bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia hidup di dunia. Hartana jadi jalan kebaikan, tenaga digunakan dina jalan kasayan gitu ya Pak. Tidak disalahgunakan dengan hal-hal ya, yang berbuah dosa, berbau dosa gitu. Justru orang yang bertakwa menjadikan harta, istri, anak sebagai ladang tabungan jaga di akhirat apa
gitu nya. Gaduh istri nu ngadoakeun, suami nu ngadoakeun, termasuk pala putra anak ya Pak. Laras Bu, termasuk harta banda, lain diseepkeun di dunia, lain ditinggalkeun di dunia, tapi naon tabungkeun, infakkeun, sedekahkeun, jadikeun ladang amal soleh gitu. Siapa dia yang bisa memanfaatkan itu? Orang-orang yang bertakwa. Nah, itu. Coba introspeksi diri. Ya, seberapa besar harta yang kita pakai di dunia ya, untuk hal-hal yang mubah, yang tidak berguna ya. Bandingkan dengan apa? Kebaikan, infak, sedekah atau di jalan ibadah gitu ya. Sering simkuring ngajelaskeun umur urang ya Pak, tina 24 jam seef diangge naon gitu nya. Nah, seueur diangge dina kasayan atau dina kasalahan. Raga urang ruksak nya. Reyon diangge naon Pak? Soca urang nepi ka beureum diangge naon nya Bu? Bitis urang nepi ka pengkor, nepi ka bareu. Nah, saep nyepeda, lari, main bola, atawa ngadeg sujud 2 juz ya, sarokaat gitu ta. Termasuk harta banda, harta kekayaan kita. Yuk Bu, introspeksi dirinya Bu. Pak, hadirin ikhwati man rahimakumullah ya. Seberapa besar harta yang kita infakkan? Ya. Seberapa besar harta itu yang kita gunakan untuk hal-hal yang mubah? Gitu Pak. Apakah kita sudah bisa menjadi gitu, yang disebutkan oleh Allah tadi, at-taqau, orang-orang yang bertakwa, yakni orang yang lebih mementingkan akhirat. Hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah. Surga akan ditimpa, dunia akan ditinggalkan, Bu. Harta nu loba ngan saukur jadi pacengkadan. Leres Bu? Bapak damel, wah tanahna lega, perusahaanna seueur, ninggalkeun budak 2. Itu nya. Istri pameget, itu nya, urang maot. Ya. Kan jadi perebutan eta teh. Ya. Hayang saimbang cenah, hayang 50-50, da sarua jadi anak bapak oge gitunya. Itu nya. Komodi ieu mah teu boga budak, nu ngadoakeun teu aya, ngan saukur dulur. Jadi perebutan nu jadi saudarana kan gitu. Ruginya Pak, rugi. Gitu. Maka sahur Rasulullah sallam, wa hallaka mimma lika illa ma tasaddaqta fa amdoita. Ya. Tidak ada harta yang menjadi milikmu kecuali apa yang kau telah sedekahkan sampai kau tunaikan sedekah itu. Tuh Pak. Sering simkuringnya Bu ngajelaskeun. Acuk nu diangge ku ibu sasetel, nu dina lomari 10 setel, nu 10 setel na lomari cangtang tuh jadi milik urang. Ya Bu. Sarung nu diangge sasetelnya anu anyar keneh didusan keneh 5 sesalebaran kamari mah Bu, cangtang tos milik urang. Bapak nguseup ceuk paripaosna kenging menang digoreng ku ibu, disimpen naludna luhur meja, dituruban ku tujung saji, cangtang tuh milik urang. Uih ya Bu, uih salat ke cenah di imamna teh sabada salat magrib, uih pangaosan kadinya ludes kabeh nya Pak, didahar ku ucing. Tuh Pak, urang ngucapena ibu nu hanyirna ceuk paripaosna, bauna jeung ngagorengna ternyata jadi rezeki ucing. Cangtang tuh hanya sekedar akuan ya Bu. Jangan mengatakan ini adalah milik kita. Lamun ibu bapak urang sadayana naon dititipkeun ku Allah ngaku-ngaku milik urang, urang bakal sedih Pak. Nalika dina saku teu aya, dina lomari teu aya, cek paripaos di perjalanan ujug-ujug hilangnya Pak. Da ku sabab urang geus ngaku eta teh milik urang, sedih lamun urang ngaku kitu mah. Tapi nalika urang bahasana hanya sekedar katitipan, bukan milik kita, itu hanya titipan. Lauk dititipkeun ka urang keur saha, keur ucing gitu nya Pak. Harta dititipkeun ka urang sanes nu urang. Suatu saat Allah bisa mengambilnya, betul Pak?
mau stres gitu. Oh, dasar nu urang ieu ngan saukur katipan. Mata sodakna angin naon nutos ku anjeun di sodakohkeun tah eta Bu Pak hadirin hadirat ihwat iman rahimakumullah nu jadi milik urang mah. Naon nutos ku urang disodakohkeun eta nutos pasti jadi milik urang. Maka perbanyaklah sedekah, perbanyaklah infak. Walaupun kita belum kena kewajiban zakat karena tidak ya bagian atau napi aktivitas dalam harta tersebut harta yang dizakati gitu. Hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah. Tuh lihat, tingali ya. Lilladina taqau inda rabbihim jannatun, Allah menyediakan surga lebih baik dari dunia dan seisinya yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena memang surga itu hanya disediakan disayogikeun kangge jalmi nu takwa nya Bu. Samulihna naraka disayogikeun disadiakeun keur saha Bu? Jalma nu kafir ya. Fa illam taf'alu walang taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddas lil kafirin. Al-Baqarah 24. Anjeun kudu sieun tuh naraka ya. Nu mana suluhna teh manusia jeung batu, nu mana eta neraka teh disadiakeun keur jalma-jalma nu kafir. Ya. Surga mah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Atanapi dina surat Ali Imran 133. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddas lil muttaqin. Tuh surga anu luasna saluas langit jeung bumi nu disadiakeun keur jalmi-jalmi kangge jalmi-jalmi nu takwa. Ibu kantos ningali surga? Bapak kantos? Komonya tapi yakin surga teh aya. Nah aya jalmi anu kantos lebet ka surga. Teh acan aya cenah. Aya cenah Nabi Adam. Nah aya jalmi anu kantos ningali surga. Aya cenah saha? Rasulullah cenah. Saur saha Rasulullah? Aya cenah Bu dina hadisna kumtu ala babil jannah, kaula pernah nangtung sisi panto surga. Paida amatun mandaholaha, kaumuman kalolobaan nu lebet ka eta surga teh saha? Almasakin, istri. Jalma miskin cenah Bu. Istri mah Bu kaseuseurna teh jadi ahli naraka. Tah kahade tuh. Terus Bu. Terus moal ngebahas etanya Bu. Rasul kantos nangtung sisi panto surga. Oh berarti Rasul kantos ningali surga. Aya nu kantos lebet kana surga? Aya cenah saha? Nabi Adam. Ya. Ya. Uskun anta wajau jukal jannah, hok anjeun jeung isi anjeun cicing di surga. Tapi Bu, nah, tapi tingali Pak, dina surat As-Sajdah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala ta'lamu nafsum ma uhfiyalahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, teu aya hiji jalmi oge anu ninga ma uhfiyalahum, naon nu ku Allah disumputkeun keur maranehna min qurrati ayun, anu ngabungahkeun anu menyenangkan naon Bu? Pandangan mata. Jazaan ieu surga teh balesan bima kanu ya'malun, karena naon-naon nu pernah ku anjeun dipidamel baheula. Oh Bu. Jadi upami urang ningali kana ayat ieu, memahami ayat ieu, ternyata tidak ada seorang pun yang pernah masuk surga. Melihat pun belum, apalagi memasukinya.
Atau cenah eta Adam pernah asup ka surga uskun anta. Maka numutkeun para ulama ketika Adam silahkan masuk ke surga, bukan surga yang disediakan nanti untuk orang-orang yang bertakwa. Nah eta Pak. Ya. Mayoritas para ulama dan condong lah ya, jumhur kebanyakan ulama menyimpulkan surga yang ditempati Adam itu adalah surga dunia, bukan surga akhirat. Ya. Nah, Pak. Kali dinya Bu, jadi surga nu kantos dilebetan ku Nabi Adam surga dunia, sanes surga akhirat. Sabab surga akhirat mah ngan wungkul engke balesan keur jalmi-jalmi nu takwa. Nu kadua ya tanya surga nu ditempatan di Adam di tempatan ku Adam di dinya aya iblis. Mana mungkin iblisnya yang membangkang bisa masuk ke dalam surga terus ngagoda Adam sehingga Adam dikaluarkeun teh eta surga gitu. Nu katiluna naon lain surga akhirat eta teh surga dunia, sabab nu namina surga akhirat mah moal aya larangan. Teu aya pantangan. Sementara surga nu tempati ku Adam mah aya larangan wala taqrabah hadis sajarah. Jadi surga akhirat itu nanti sebagai balasan. Betul Pak? Jadi tidak ada orang yang pernah masuk bahkan melihatnya. Laras Bu, tingali dina hadis riwayat Bukhari sareng riwayat Imam Muslim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ngadawuh dina hadis kudsina, a'adadtu li ibadiyas solihin, kami nyayogikeun surga kangge hamba-hamba kami anu saroleh. Kami nyadiakeun surga teh kangge hamba-hamba kami anu saroleh. Mala ayunun ra'at wala udunun sami'at wala khotara qalbi bashar. Ternyata surga akhirat mah can kantos katinggal ku soca, can kantos ka kupingku cepil, oge can pernah terlintas eta kanikmatan surga dina hate manusia. Jadi ibu ulah ngabayangkeun surga kumaha moal kabayang. Sok sanaos surga penuh dengan kenikmatan. Jadi memang surga belum pernah terlihat. Atuh naon eta maksana Rasul ngadeg nangtung sisi panto surga, itu hanya kabar, informasi, berita lainnya Bu. Jadi kenikmatan surga itu supaya diinformasikan kepada umatna, tah kitu gambaran surga teh ya Pak. Bukan berarti Rasul pernah berdiri nangtung sisieun panto surga, komo Adam nepi ka lebet ka surga mah gitu. Hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah. Surga memang menyenangkan. Cenah aya naon dina eta surga teh? Tubuh Allah ngajelaskeun tajri min tahtihal anhar. Dina surga teh aya walungan-walungan anu ngalocor caina ya Bu. Piha ainung jariyah ya Bu. Dina lebet surga teh aya mata air anu ngalir dina surat Al-Ghasyiyah ayat ke-12. Maksudna naon Bu? Ngalir bebas nya Bu. Jadi ulah dibayangkeun siga walungan Citanduy, siga solokan gitu ya Bu. Jadi seueur walungan-walungan nya. Naon dimaksud walungan-walungan? Tingali dina Quran surat Muhammad ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan cenah. Kami ngaumpamakeun surga anu disayogikeun dijanjikeun kangge jalmi-jalmi nu tarakwa. Dina surga teh aya naon walungan teh? Piha anharun mimma in ghairi asin cenah. Dina surga teh dina lebet surga teh aya walungan cai anu teu payow, tawar, teu asin, teu amis. Nah gitu ya Pak. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu, aya walungan susu anu moal robah rasana. Nah nya Bu mata ke ulah ngabayangkeun aya walungan susu 4 jam haseum atuh.
susu di urang di dunia Bu, di surga mah moal Bu, lam yatagoyar to'muh nya Bu kan itu. Kan orang mandi susu opatnya langsung hasem kadaluarsa tidak boleh diminum murel kayak diare. Oh. Kumalamun walungan di akhirat lam yataghayyar ta'muh muarobah rasana moal jadi hasem. Wanhar min khamrin ladzatis syaribin, di surga mah aya walungan khamr arak nya Bu. Nu mana khamr eta arak teh Bu nu lezat cenah Bu. Ya. Tidak memabukkan betul Pak, karena di dunia mabuk arak teh matak lieur, matak nutup akal ya Pak. Di akhirat mah moal Bu, seger ya Bu, menyegarkan bagi orang yang meminumnya. Matak lamun urang di dunia salami ieu dipantang dilarang pikeun nginum arakkeun we Pak, engke aya digentosna di akhiratnya Pak. Nuku Allah diharamkan di dunia keur jalmi ahli surga engke dihalalkeun. Matak nalika jalma-jalma kafir ngaban punten ngadobrak ngalanggar tina aturan Allah wayahna engke di akhirat moal kabagean. Leres Pak. Biarkan mereka senang di dunia, hidup bebas, hidup tanpa aturan, ngan engke di akhirat dicekal. Anjeun moal bisa kama mana. Sementara urangnya Pak, kudu sholat lohor, kudu infak, kudu sodakoh, kudu ngajaga letah, tinggal ke nu haram, jauhan nu makruh, keun Pak, ngan saukur 70-80 tahun. Engke Allah bakal naon Bu, ngabebaskeun anjeun hirup di surga. Wa anharun min asalin musaffa, tuh di surga teh aya naon Bu, aya walungan madu. Kan urang mah di dunia hoyong madu kedah kasireun heula. Hoyong madu kedah ngaluarkeun goceng heula nya Pak. Di akhirat mah henteu Pak, kantun nyiuk Bu. Oke, tenang bidadari mah Pak. Sanes kan saukur tua mun teu sanes saukur minuman Pak di surga mah pahuwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah kutupuha daniyah ya. Di surga mah cenah tempat-tempat anu memang menyenangkan pikaresepeun pikabetaheun pi jannatin aliyah di surga-surga nu laluhur beuki luhur tingkatanana beuki raos tah gitu beuki handap tingkatanana beuki raos kene ai surga mah nu penting ulah nerakanya kutupuha daniyah cenah Pak pemetikanana calaraket nya Bu. Buah nana teh Bu calaraket. Tingali dina surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa. Setiap ahli surga teh dipaparin rezeki berupa buah-buahan. Maka ibu engke teh bakal nyarios qalu hadzal ladzi ruzikna min qabla. Gusti, geuning ieu rambutan teh nu pernah baheula ku abdi di imam di dunia. Nah, cek bapak teh ieu kadu teh nu pernah baheula karaoskeun di dunia. Memang Bu, wa utubihi mutasyabiha. Dia akan diberikan buah-buahan dengan rasa yang serupa, bentuk yang sama. Nya dukuh kitunya Pak. Kadu nya kitu cucukan, kadongdong nya kitu cucukna di jero nya Pak. Mohon mungkin ya yang beda itu rasanya agak berbeda ya Pak. Mohon atau bentuk bukan bentuk nah Bu kualitasnya nah gitu ya Pak. Oke calaraket cenah Bu kan Bapak mah hoyong kalapa teh kedah naik heula gitu nya. Hoyong rambutan kedah ngantosan musimna nya Pak. Di surga mah henteu Pak kutupuha daniyah. Cek paripaosna ibu teu tiasa naik, cek paripaosna hoyong pangmesekeun oge kantun nyarios Pak. Meulah kadu teu tiasa da carogena teu aya nya Bu, di dunia mah hese. Di surga mah Bu, ya Allah hoyong kadu ujug-ujug aya. Hoyong ngala mangga tuh bade naik mah, eta nya. Kutupuha daniyah nyala rondoy Pak, nyalampeurkeun tuh Bu. Saha nu teu kabitanya Pak? Memang Pak. Mata keur naon lah kesenangan dunia nu tadi ya Pak ya.
Khalidina fiha eta ahli surga bakal nempatan eta surga teh kekal abadi. Yakni kenikmatan surga itu Bu abadi alias selama-lamanya. Tinggali dina surat Al-Kahfi ayat 108. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ahli surga mereka tinggal di dalam surga tersebut dalam kekekalan selama-lamanya. La yabghuna anha hiwala. Nu mana, Bu? Ahli surga mah moal hoyong pindah-pindah. Ya jelas ya, Pak. Maunya hoyong pindah ke mana? Karena neraka? Naudzubillah ya, Pak. Kekal abadi. Kekal abadi apanya, Pak? Kekal abadi kenikmatannya. Kekal abadi umurnya, masanya. Betul, Bu? Kan ari di dunia mah Bu, hoyong kadu kedah ngantosan musim kadu. Hoyong buah kedah ngantosan musim buah. Di surga mah salamina, tak kenal musim. Komo hoyong dukuh mahnya, komo dukuh Palembang mah di tebi. Nya kedah ngantosan di mana ya. Kadang musim halodo buahna jadi kembangna lalagragan, tungtung nama terjadi buah kan gitu di dunia mah. Di akhirat mah mau buah mual gitu. Sagala aya, sagala nyampak jeung tak kenal musim. Atanapi nu kadua naon? Abadi teh naon umurna masana alias tidak ada ujung, Bu. Yakni ahli surga itu ya, penghuni surga mah moal pendak dijeng namina maut, Pak. Ya, Pak. Betul enggak? Iya. Anu di ahli neraka sami moal panggih deui jeung maut. Itu alias dia kekal selama-lamanya. Maka numutkeun Ibnu Katsir ya. Yang dimaksud dengan kekekalan surga itu, penghuni surga tidak akan mati lagi, tidak dikeluarkan dan tidak berpindah-pindah, tidak berubah kenikmatannya. Mereka hidup kekal dalam kenikmatan yang terus bertambah. Tuh gitu. Numutkeun Al-Qurtubi, ya, setelah manusia masuk ke surga ya, ataupun ke neraka, maka kematian itu akan didatangkan dalam bentuk kambing. Jadi orang ahli surga, ahli neraka itu tidak akan lagi bertemu dengan kematian. Kenapa? Sabab kematian unamina maut ku Allah dilibaratkan bentukna domba. Yu'ta bil mauti kahayati kabsin amlah. Bu. Engke Bu di akhirat nunamina kematian nunamina maut teh bakal didatangkeun lil ibarat domba. Payunadil munadi ya ahlal jannah. Allah nyeru ahli surga. Terus manehna taranggah ya. Payaqulu hal ta'rifuna. Allah ngadauh hai anjeun apal ieu naon? Payaqulu maka ahli surga bakal ngawaler na'am. Hadal maut eta teh kematian. Wa kulluhum qad ra'ah. Semua ahli surga melihatnya bahwa itu adalah kematian. Ya. Lil ibarat domba anu arek dipencit. Nya kitu ditinggalikeun ka ahli neraka. Hal ta'rifuna anjeun apal ieu naon? Ahli neraka, para ahli neraka Bu sami nya terangeun eta teh kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala payud bahu Allah mencit eta domba Bu. Kasan Allah, summa yuqalu ya ala jannah huludun pala tamut pala mautun. Hai ahli surga, hok anjeun ayeuna langgeng abadi di eta surga, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar huludun pala mautun. Ahli neraka hok anjeun cicing di eta neraka salamina moal panggih deui jeung maut. Bu tuh gitu. Fayazdadu ahlil jannah parohan ila parohihim. Maka ahli surga penuh dengan kegembiraan sebab tidak bertemu dengan kematian, menikmati surga selama-lamanya. Sabalikna ahli surga manaon Bu? Huznan ila huznihim. Ahli neraka malakah sedih sebab mereka akan diadab selama-lamanya, tidak ada lagi kematian.
Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah, salajengna ketika ahli surga menempati kenikmatan surga itu dalam waktu yang tak terhingga alias abadi selama-lamanya. Aya naon deui di surga teh? Tadi saur Bapak, wa azwajun mutahharah, tah ieu di atas-atas ku Bapak teh. Di surga teh Bu aya pasangan anu disarucikeun. Bapa disayogikeun bidadari-bidadari nu gareulis. Ibu disiapkeun aduh ka. Teu ayanya Bu keteranganana nya. Ibu disayogikeun bidadara mah teu aya, Bu. Anu aya mah Bu tingali dina hadis riwayat Bukhari riwayat Imam Muslim. Walikulli wahidin minhuma zaujatani, Bu. Setiap penghuni surga bakal ngagaduhan dua bidadari, dua istri. Bapak. Jadi Bapak engke ditakdirkeun jadi ahli surga tos disayogikeun dua bidadari. Kade Bu, sanes ibuna, sanes pasangan nu di dunia sanes bidadari surga. Nu kumaha cenah bidadari surga teh Pak Bu? Yurahumuhu sauqiha mi waraillahmi minal husni. Anu bakal katingali sumsum tulang betisna di balik daging Bu yang begitu indah. Coba bakatku gelisna, bakatku cantikna, nepi ka naon Bu? Sumsum nu aya dina tulang bitisna katingali. Cek paripaos nanya Bu, urat aliran darahna ge kating. Transparan cek si Bapak teh. Pikagilayeun, pikasieun. Cek ibu teh siga naon makhluk nu transparan katingali nepi ka sumsumna siga ubur-ubur mennya Bu. Tah Bu, Pak, entong dibayangkeun oh bidadari surga teh kitu menipikasieunnya dagingna tembus nepi ka tulangna katingali sanes Pak. Ya, saking kukinclong cenah. Maka Ibnu Hajar Al Asqalani ya dina kitab Fathul Bari ngajelasin naon maksud sumsumna katingali ya uratna atana sampai tembus pandang ya. Eta teh Bu nunjukeun kejernihan kebeningan kulitna cenah Bu. Kitu Bu. Sok sanaos teu di naon Bu? Hand body oge gitu nya Pak. Skincare nya Bu. Urang mah geus 2 cm 3 skincare anger we kitu nya Pak. Itu beda. Di surga mah Bu tos gareulis sing teu disinar. Jadi makna bening tersebut bukan makna yang menyeramkan. Maka numutkeun para ulama lil ibarat naon cenah Bu? Analogi sederhana mah lil ibarat mutiara. Ah, gitu kan? Lil ibarat kristal, Bu. Iya, kristal kan bening, mengagumkan, harganya lebih mahal dari emasnya, Bu. Tinggal Ibu, nalika kristal, nalika mutiara eta kasorot ku lampu, ya. Borelak bulisak burinong. Orang makin tertarik. Nah, gitu Bu, bidadari surga oge. Ya, nalika ku Bapak katingali teh Bu, lain pikasieun, ya. Tapi makin mendekat, makin cinta, makin resep gitu Bu. Biasa guntas-untos. Bu, ahli surga, satu ahli surga disediakan 2 bidadari. Berarti dia itu miliknya. Mah enggak apa-apa dia digentos-gentos oge. Yang pasti dia sudah punya 2 bidadari. Ari kangge ibu naon cenah pasanganana? Sanes bidadara, data aya keteranganananya Bu, seorang wanita ahli surga disediakan bidadara. Nu aya mah nya Bu, para wanita ahli surga itu disediakan pasangan. Apakah pasangan carogena nu kapungkur di dunia? Ya.
mudah-mudahan ya Pak, atau pasangan-pasangan nuku Allah tos disayogikeun engke di surga, ditakdirkeun ya Bu, istrina muslim jadi ahli surga, sementara carogena masih dalam keadaan kafir ya. Seperti sahabu Siti Asia ya, Siti Asia dipastikan ahli surga, pasangan anak sanes Fir'aun. Fir'aun mau jadi ahli surga, tapi Allah tos nyayogikeun pasangan anak laki-laki yang pantas buat Siti Asia, sanes bapak gitunya. Sanes urang tapi pasangan ke di surga tah gitu Bu. Jadi sanes bidadaranya Pak itu. Yang pasti ada pasangannya. Terus aya istri anu teu maros Ustad cenah. Lamun abdi dijadikeun ahli surga, carogi abdi dijadikeun ahli surga. Terus disayogikeun dua bidadari surga. Kinten-kinten carogi abdi bade milih abdi bade milih tah cak sia Bu cenah bade milih nu anyar. Nah Bu, apakah nanti suami-suami ibu nanti tersebut akan memilih bidadari, dua bidadari surga daripada istrinya? Sebab bidadari surga lebih cantik, lebih mengkilau cenanya Bu. Ya, eleh cenah pamajikan di dunia mah Bu. Teu Bu, tong sedih Bu. Ya. Ditakdirkeun Bu, caroge sareng bojona jadi ahli surga, maka carogena eta akan lebih memilih istrinya yang dulu pernah mendampinginya ketika hidup di dunia. Kunaon bapak cenah milih carog bojona nu baheula hidup di dunia teu bidadari? Sabab ku Allah nya Bu, para ibu nu jadikeun ahli surga pasangan jadi carogena eta bakal leuwih geulis. Tah eta Bu, leuwih mencrang, leuwih muda. Gitu Bu. Ulah sieun peot, ulah sieun ku warna, pokona mah bisa ngelehkeun bidadari surga. Gitu Bu. Jadi tilu leres Bu. Jadi numutkeun riwayat Bu. Ya. Pasangan yang hidup di dunia dulu dia akan dijadikan ratunya. Sementara dua bidadari surga hanya dijadikan sebagai pelayannya. Gitunya Bu. Jadi dua bidadari surga itu hanya melayani ibu dan bapak nanti di surga. Maka tong sedihnya Bu, pasti si bapak bakal milih ibu. Bakal leuwih geulis tibatan bidadari surga. Kunaon Ustad Allah nyayogikeun isin leuwih geulis tibatan surga? Nah, inilah keistimewaannya, Pak. Ya. Sabab Pak, caroge bapak, punten bojo bapak baheula di dunia ibadah sareng, jihad sareng, marengan sareng, nepi ka capek sasarengan, sehidup semati. Sementara ari bidadari surga mah disadiakeun ngasa ukur sepintas, ujug-ujug we Pak jadi pasangan. Maknya bisa ngelehkeun bojo bapak nu baheula berjuang bersama sama tah ieu Pak, maka Allah mengistimewakan pasangan istrinya itu Pak dibandingkan bidadari surga. Kumaha lamun opatan teu milu cenah. Repot oge nya Pak. Hadirin hadirat ihwatu iman rahimakumullah, waridwanum minallah ya. Di antara kenikmatan surga teh aya karidoan Allah. Jadi kenikmatan Bu lahiriah tadi Bu, makanan, minuman, bidadari itu hanya bersifat fisik. Pahala kenikmatan nu sifatna fisik, jasmani.
Saur Allah waridwanu minallah ya. Di surga teh aya saha? Aya karidoan Allah ya. Jadi pahala ruhani non materi anu bisa dinikmati ku ahli surga. Naon Bu? Hoyong kenging karidoan Allah, betah hate tenang. Leres Pak? Keur naon Bu di dunia hirup beunghar tapi hate tenang sabab duitna menang korupsi. Tuang moal nikmat, jalan-jalan sieun kaluar ti bumi sieun anu newak. Leres Pak? Di surga mah moal Bu, hate jeung pikiran jeung fisik teh Bu leres-leres sebagai kenikmatan Bu. Leres Bu? Tah eta memang tak sebanding disebatkan kanikmatan surga teh Bu. Wallahu basirum bil ibad Bu. Tinggal Ibu dina ujung ayat 15. Allah nungtung nutup tina kanikmatan surga teh kunaon? Wallahu sareng Allah basirun maha melihat bil ibad kaham naon maksudna Bu? Allah mengetahui keadaan mereka ya Bu. Allah mengetahui perilaku manusia Bu. Jadi Allah maha melihat apa yang dilakukan manusia ketika dia hidup di dunia, sehingga Bu Allah moal lepat maparinan balasan kanu jadi hambana. Apakah dia rajin sholat? Belum tentu rajin sholatnya jadi ahli surga. Ketika dia membunuh dalam medan perang, apakah dijamin jadi mati syahid? Belum juga. Sabab aya kan riwayat gitu ya Pak. Hiji sahabat milu perang, ya, cek sahabat mah tuh pisurgaeun, pisahideun cenah. Sabab mautna keur medan di medan perang, tapi sa Rasulullah henteu eta jalma jadi ahli neraka. Mata urang mah terbatasnya Bu. Tapi tingali Allah. Allah mah moal lepat Bu. Ya. Bakal selektif. La yadlimun nafs. Allah mah moal pernah ngadolim atau berbuat dolim menganiaya tina perbuatan hambana. Urang nuju kulem, aya jalmi nu rajin ibadah, uga wengi jam 1 jam 2 ku Allah mah kauninga. Sok sanaos manusia teu aya nu uninga. Tuh Allah mah uningaeunnya Bu. Urang angkat ka masjid, tetangga mah teterangeun, pokona si ibu ieu si bapak ieu tiap jam 4 jam 5 tara aya di bumina, duka ka mana? Teu aya nu uningan urang keur ibadah. Tah kitu Bu, Allah mah maha uninga. Wallahu basirum bil ibad. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah. Tah eta diantawis nya kenikmatan balesan kangge Allah, eti Allah kangge jalmi-jalmi nu takwa. Utamina tadi Bu, bukan orang-orang yang memburu kesenangan dunia, tapi dia lebih mementingkan kehidupan akhirat alias kesenangan akhirat. Jadi tong numpuk-numpuk harta gerak kaluarkeun. Teu aya hartana ge, gunakeun raga fisik urang dina ibadah nya. Amalkeun ilmu dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ihwati man rahimakumullah, sakitu aya nu teh saurikeun, mudah-mudahan janten ilmu nu manfaat tadkirah kangge urang sadayana. Sateuacan can dipungkas manawi aya patarosan mangga. Kan di surga teh dipaparin tuangeun lengkap, minuman lengkap. Berarti aya keneh nafsu nya panginten, nafsu hoyong tuang, nafsu hoyong minum. Ieu soalna seueur bidadari mubah lamun teu aya nafsu kumaha eta Ustaz? Aya kita nafsu. Hatur nuhun. Aya teu nu teu nafsu ka bidadari. Ya. Upami ningali ya Bu, kana ayat wa azwajun mutahharah ya, pasangan-pasangan anu disucikeun. Boh eta mah pasangan teh pameget kangge istri ya, atau istri aya pamegetna gitu nya Pak. Apa makna mutahharah teh ya Pak? Kahiji secara fisik ya, ahli surga mah Bu engke moal BAB ya Bu. Wanita tidak akan haid, tidak akan nifas.
pas gitu. Alias suci teu kabayang ku ibu ku bapak lamun ahli surga hoyong BAB sadaya Allah kedah nyayogikeun toilet umumna WC-na sabara juta banyak Bu. Leres Bu, palebah anu hoyong BAB teh sareng deh. Nah, makana leres Bu, kanikmatan surga mah Bu tak ada ujungnya. Orang makan minum moal kenyang-kenyang. Surga itu penuh dengan kenikmatan, moal ngawaregeun Bu. Oh. Ibu mahnya Bu, bapak nuang kadu, kuat sabaraha hulu Pak? 2 hiji gelieur, 2 mabok, 3 pingsan. Di akhirat mah Bu di surga mah moal Bu, sanajan tuang kadu satreu ge moal matak wareg, moal matak lieur. Tah eta. Da surga mah naon Bu? Sebagai kenikmatan gitu. Ustad mungkin teu orang makan minum di surga teu kenyang-kenyang. Mungkin saja Pak. Mungkin teu moal BAB, moal papang, mungkin. Allah tos ngagambarkeun kehidupan di dunia. Orang makan minum selama 9 bulan dia tidak BAB. Aya Pak? Saha? Orok. Hoknya Bu, bayi dalam kandungan ibunya selama 9 bulan dia makan? Makan. Dia minum? Minum. BAB tidak? Teu Bu. Teu BAB. Gitu. Tah Allah nggambarkeun itu di surga ge kitu. Tapi nu kadua naon mutohor teh suci, tidak ada sifat-sifat buruk di dalam dirinya. Ya, Pak. Walaupun tadi nafsu, ya Bu, nafsu yang mendorong, yang menjerumuskan dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, abi mah teresep moal Ya, nolak karena bidadari eta teresep moal Pak, moal. Jadi moal aya sifat menolak di surga mah Pak. Iya, kenging ditolak, ditangkep oke mangga ku bapak mah gitu. Selama dia itu menjadi pasangannya oleh Allah disediakan bagi pasangannya laki-laki atau perempuan gitu. Opat tambah 2 nya jadi genep nya. Mudah-mudahan opatna jadi pasangan nangke di surga. Ya. Mangga cakap ya. Dipungkas kudoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.